Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi qaddara alaina bil jama'ah wa karrama alaina bis salama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wad dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Wa qala wadzakirin allaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifan jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'd. Ieu manakiban anu dipayunkeun disebutkeun dina manakiban ieu adalah manakiban Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani. Name anu diaos manakibna anu teu kinten eces nembres kahartos bade didudukeun dina dimensi ilmu nu manawa ge, itulah terbaik, termulia, teragung. Nyata nu dihaturkeun ku mantenah kalamna amanat ka urang sadayana. Mudah-mudahan naon amal pang hebat-hebatna pang sae-saena nyaeta ngarasahat teh nah dina eling ka Gusti teu ngabalieur ti Allah dina diri urang. Maka ngarangkungan amanat mantena sanes mung wasiatku secara teori naungkul, tapi mantena maparinkeun naon supados urang beraksi atanapi beraplikasi ngabuktoskeun naon praktisina urang dihaturkeun nyaeta nur ku anjeunna diangge, dikirna dihaturkeun jaharna, dihaturkeun hopina. Itulah barang nu di anjeunna sok ngaraksahat teh dina eling ka Gusti Allah. Teu aya deui keur mengaduh mengeluh Allah tujuanana keur dina naon-naon ke Allah. Bahkan keur diuk urang ngariung mungpulung oge rasakeun rumasakeun yen ieu syariat nama ikhtiar bapa, syariat nama usaha bapa, tapi lamun teuleum hatena dugi kana nilai hudurul qalbi ma Allah, hadir hate eling ka Gusti Allah, mesti naon mukadimah tadi karasa jeung karampa. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah abdi muji ka Gusti anu parantos nuduhkeun ka abdi, masihan hidayah ka abdi, calikna, gerakna, mamna,
eutna malulu aturan kehendak Gusti Allah raoskeun dina diri ngarah muncul syukur. Jadi lamun eta dijadikeun pokok dina jiwa urang hadirna hate lumpat kana katauhidan jadi hamba anu abdun muwahhidun hamba anu nauhidkeun Allah insyaallah moal parbut jeung akal anu dibisiki ku nafsu maka Allah tetep sandaranana. Masih deui doana Syekh Sultan ka urang sadaya naon Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya Allahu ma'i Allahu mu'ini wa huwa bikulli syai'in muhit. Dina tingkah jeung paripola bimakna al-hala wasana tetap duduk dina la ilaha. Itulah akhlak Syekh Sultan. Eta akhlak Syekh Sultan di mana? Mutabaahna ka mana? Ka Rasul Allah. Kan aya geuning dina Al-Barjanji. Masih keneh kadua lamarna atau katilu. Di dinya kumaha? Wasumi'a bi sulbihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakarallaha ta'ala walabba. Jadi dah manutna ka anjeunna jeung ka kuping dina tulang rusuk Kangjeng Nabi sapapaosna eling ka Gusti Allah ku pilihan-pilihan Allah ka kuping anu parantos nyambung ka Rasulullah. Dzakarallaha eling ka Gusti Allah teras walabba talbiyah maksudna jadi madep ka Allah dongkap ka Allah keur dina sagala perkara teu salah sangka ka Allah. Maka Kangjeng Nabi memang kitu da akhlak muliana teh ku ayana eling ka Allah mantena tanpa eling ka Allah mah nya offset ka ditu tetep wae mayunkeun nafsuna dikelola ku akal mah dorong ngan tetep teu acan naon teu acan nganci dina ketauhidan tatkala geus ngancik dina ketauhidan tetep Allah sagala-galana. Contoh urang mihape ka seseorang kajalma si A dibere pangmelikeun rokok sabungkusnya dibere 100.000 pinter da akalna jeung alasanna bakal ditampi da anjeunna ge resep ngarokok peser gede 2 bungkus da anjeunna kaleresan teu nyana kartos keun engke bade nyuhunkeun widina mah engke bade wawartos nama sabada engke geus bukti barang beli. Jadi dipasihkeun eta rokok ka eta nu miwarang meli rokok 2 maka kaget kumaha ieu jadi 2 ieu manawi abdi ngiringan dina hartos abdi kaleresan punten we nyakop bener ngan gasap aya tanpa widi bebejana pinter eta pinter kategorina pinter jalan matang sedikit pun kesempatan bisa ngamanfaatkeun maka pinter. Tatkala jelma dianggap polos dianggap teu aya naon pangulikeun rokok jarum sabungkus mesti datangna sabungkus. Eta ngaranna jalma naon kitu mutabaah anu kadituna entos lamun surah Allah mah dina Quran sami'na wa ata'na nguping kalayan taat ngan berkara tapi hebat dahsyatna akal nu aya dina akal urang tetep ngomong atuh da kur kitu-kitu wae keun kur kitu padahal teu salah itu nya henteu tapi tetap belum duduk dalam istiqomah belum duduk dalam kategori mutabaah yang sebenar-benarnya. Itu numiwara tetap ada ponisan walaupun bahasana teu sawiya-sawiya tapi nitah ieu bener tanpa dikuat kait deui tanpa di itu deui bener akhirna paham eta jalma insyaallah segala-galana
mutabaahna anu salah rasul. Maka dinamian murid naon lamun istilah spiritual murid shadiq, murid yang benar, yang patuh tidak mereka lagi. Insyaallah moal wantun anjeunna nyulayaan moal wantun komo kadituna sabab kuteleumna eta dikir, si dikir eta ngabukakeun makna, si dikir eta mendudukan nurna, mendudukan ruhna di haribaan Sang Pencipta. Sami kalimahna, sami ingetanna nama, ngan duduk di narasana masih kene ngaler ngidul ngulon ngetan. Alasanna logika merena yang terbaik. Tapi kadituna kunaon jadi terberbuah sabab cul dog tinggal igel. Nah, pecahkeun salih ayuhan salih pecahkeun. Tatkala itu kedudukan Sultan Aulia, tatkala dirampok wae anjeun teu wani bohong di hadapan urang, tong bujeng-bujeng dirampok, cacak-cacak urang arek tiris wae ditasi ka Bandung. Keur zaman mora baheula ukuran SMA-an kan urang mah tetep alasan aya. Sok biasa kapungkur sok aya dua diuk di dinya. Naon urang teh ari diuk jeung nini asa teu purun. Tan dagoan teh hayang we nu ngadaung geus keluar balik rek balik ukuran SMA kelas 1 kelas 3 rek diuk kurumu itu datang nini. Ujang asep dirinya terus aya saha teh aja. Ieu teh aya rencangan antosana nyane kapunten palidinya. Nah lila pas nepi ka supir datang cik nek namana udah gua teh eueuh. Anger kurumun teh gantian. Akhirna batina nya akhirna gek we diung naon aki-aki deukeun urang. Bisa bohong. Caritana mawa mobil rek ka Cirebon. Terus kapan bisi aya pemeriksaan di jalan mawa masyarakat di kampung loba pin di terpalan biasa ditutup terpalna datang di dinya begitu aya ngabejaan di ditu aya cegatan rek mariksa supir ngomando langsung kanu pimpinan rombongan di tukang bejaan tutup tarurun kabeh tungkul kabeh ka handap tungkul di kampung kali kabeh duka 20 duka 30 muatan. Lalu aya pamariosan di parios di dinya. Ini apa? Di atas ubi Pak. Disebut ubi. Bohongna murakab. Hiji jelema dianggap kui atawa ubi. Kadua ya bohongna bohong murakab kadituna. Hiji ngabohong jelema dianggap kui atawa sampul. Nu kadua nama bohong teu jujur. Nu kadua katiluna ya anu akhirna tatkala bohong kudu buka-buka harita kene maklum masyarakat di kampung geus nepi cenah ditoong noong kana bibirna yen ieu teh kota ternyata langsung nganclok budak ti heula lahurkeun hore geus nepi tuh geuning kota ieu Cirebon cik bapak polisi itu apa yang teriak-teriak akhirnya penasaran sempol si horeng lain sampo lain ubi ternyata rombongan murek jarah ka Cirebon ku sabab bohongna anu akhir kena sanksina nya ku bohong teh anu akhirna tadi lamun ditilang jadi ditilang. Coba lamun jujur mengatakan apa adanya insyaallah itu kadang-kadang teu karaos urang bohong kepada makhluk rada sakidik tapi bohong ka Allah loba ka bina-bina geus apa diri urang tos loba bohong di hadapan Allah anu akhirna urang merampas hak Allah naon ngaku urang tah ngaku diri urang teh hakikatna mah keur ngarampok hak Allah. Maka tatkala urang berteriak kepada orang lain seorang pencuri, seorang perampok, rek nyebut ka batur rampok. Lamun ditilai ku nilai hakikat si horeng urang nu leuwih gede maaf ngaku hak Allah. Hak Allah mah dari urang kitu. Naon sababna? Sabab bohong ka Allah, nu maha gaduhna, nu maha maparina, nu maha kuatna, nu maha sagala-galana.
maka teuleumkeun ieu dina hakikat Bapak Ibu dinauni ayeuna malulu ieu sadayana karunia Gusti Allah. Tos tatkala teu terejeh deui jeung sabangsana sok hayang ngaku wae da ieu teh rasana urang hebat urang, kuat urang, bageurna urang jeung sabangsana urang tah dirinya keur ngarapetan hakikat syariatna. Tapi mangga bahasa majazi mah hartosna bahasa majazi mah kamanusiaanana da dipiwarahan ku Allah ge wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa cok silitulungan anjeun dina hade jeung takwa. Jadi kata tolong boleh untuk majazi, silahkan untuk manusia. Maka ngalangkungan anu Kuseh Sultan dihaturkeun ka bapak, ngalangkungan anu Kuseh Sultan dihaturkeun ka ibu, hirupkeun eta mah majazina, hakikina mah da Allah bageur nu gaduhna nu mapalina. Maka la ilaha illallah sing nyambung nepi kana thariqahna, nepi kana hakikatna, nepi kana ma'rifatna. Insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka insyaallah thariqah yang benar akan menyikapi dua dimensi yang ada dalam jiwa manusia. Satu, dia akan tetap menjalankan syariat, yaitu yang mutahaqqqiqon anu naon ngahak anu teu pisah tina dirina dilalajokeun gerakna badan jeung ucapanna mah bersyariat, tapi hakikatna tetap muta'alliqon terkait teu pisah dina diri dina hate. Maka dina sagala hal mudah-mudahan tiasa ku Allah diaturkeun dina sagala hal urang teu ngabali ti Allah amin. Rek ubar mangga nyarean sok sanajan aya kekuatan Allah da urang sing ngabacakeun hakikat tawakal segala rupa teu ngadahar paramek angger teu cager. Jadi syariat anggap condong hate kuat ku ayana paramek hakikat sehingga kalindih, maka eta teu acan nauhikeun Allah nusanyana da rarasaan teh teu dipake jeung paramek mah teu aya naon-naonan. Padahal duanana ge tetep Allah al-musabbibna anu nyieun paramekna ge nu nyembuhkeunana ge nu mere energi kakuatanana ge walaupun ku Allah diaturkeun dina asbab gawe manusia, tapi kekuatan energi jeung sehatna Allah sagala-galana bihaqqi la ilaha illallah. Cana we kunaon ku thariqat. Maka tatkala diajar thariqah dibuang syariatna kosong berarti batal paseh doraka gede. Tatkala urang diajar thariqah naon teu dipake hakikatna elingna diucah aceh teu dibawa anger eta kadituna offset gede. Lamun disebut dina kalangan Jabariyah membuang syariat kadituna naon kafir, ngan kafirna kafir jindik. Jadi rupa na wungkul Islam teh tapi eueuh kan makrifat di jerona nya sing makrifat teh da iblis teu kurang makrifat, tapi nu aya sombong, nu aya angkuh dina dirina karena rasa naon rasa makrifat teu ditorikohkeun makrifatna, maka ngaku Allah teh sebagai teman kaya-kaya. Bahkan kadang-kadang Allah teh dijadikeun babu. Sok Gusti abdi teh geus yakin luar biasa sagalana ge eueuh nu boga eueuh nu tiasa eueuh nu maparin eueuh nu ngatur ibad Gusti. Melekat na jiwa ngan teh ditorikohkeun syariat dibuang. Anu akhirna naon? Ya itulah di atas iblis. Mudah-mudahan diselamatkan urang sadayana amin. Dua nana thariqah, maka thariqah itu ada dalam salah satu cara media anu di jerona aya ketauhidan, aya kapikihan, aya ketasawufan, maka dirinya tetap teu kaluar tina koridor akidah sunnah wal jamaah. Henteu murji'ah teuing, henteu jabariyah teuing, henteu mu'tazilah teuing.
Mu'tazilah bener da dalil nama tina Quran. Laha maka sabat wa alaiha ma kasabat. Untung rugina manusia itu tergantung kasabna. Cikna hatena dina kayakinanna teu kasab moal mal menang untung sing adu belajar oge. Kuatna etana itulah golongan Mu'tazilah atawa Qadariyah. Aya Jabariyah segala rupana memang Allah ngan macrang sehingga keyakinan eta ngelehkeun lisanna ngelehkeun dina bab nyareatna walaupun upaya kumaha wae teu ngabalieur tina katangtuan eta sabab ieu Allah tong boro-boro dina pilakun bener dina pelakun salah bahkan kadipuna banglas nepi ka wani nyokot bubuahan batur tina tangkal anu dipelakeun ku batur nyokot pakaian batur anu dipoe ku batur nyokot capatu batur anu dikeureuy dipake ku batur tetep dirinya teu ngarasa haram teu ngarasa dosa sabab eta perbuatan nu aya di dirina jeung keyakinanna teu menceng teu ngabalieur ti Allah. Benerkeun kitu benerkeun. Kapan Allah tos ngadamel hukum anu buktosna pituduh keur urang hudan pituduh keur jalma nu takwa hudan lil muttaqin Qur'anul Karim cokot bahiti hijikeun duanana mangga ikhtiar berupaya anjeun sok hakikatna kayakinkeun ka Allahna eta sadayana dijalankeun eta hakikat dina hate syaratut tauhid syarat orang bertauhid nah asbab dumasar kanyaah kadeudeung rahmanna Allah ngalangkungan pidawuh mantena kudu ikhtiar jeung kasab-sabab memang Allah nyiptakeun semesta nyiptakeun aranjeun nyiptakeun alam Allah nyiptakeun deui asbab da asbabna ge ciptaan Allah saha al-musabbib an sabab saha nyeuna Allah ya musabbibal asbab hei an nyababkeun pirang-pirang sabab anu ngadamel maka tatkala jalan dina relan eta wa man jamaa bainahuma faqad tahaqqaqa sajalma ngahijikeun dua eta antara syariat jeung hakikat dijampu dibarengkeun dina gerak jeung calik urang dina ibadah jeung ikhtiar urang faqad tahaqqaqa nyata benerna bihaqqi la ilaha illallah maka bade dikumahakeun ieu kalimah nu agung ku hamba-hamba Allah tos urang mah duana cana ikhtiar sok ngaler ngidul jeung mulona jeung ngetana sabab urang manusia nu ditaklif ku hukum agamana berarti urang kudu madom kana aturan mah Allah sareng rasulna jalan tuluy na hatena urang dipelakan dikir ka Allah hafina maka hate ulah ngabalieur ti Allah dina sagala perkarana bahkan ulah awan sangka di mana urang keur katepaan bingung dahayang mah bungah wae keur bageur Allahus Somad Allah nu ditujuna Allah nu dipika butuhna ulah dilesotkeun ku kayakinan anjeun ulah dipisahkeun ku rasa anjeun kadinya rek kumaha wae oge kaayaan urang daripada ngabalieur ti anjeunna maning tetepkeun kokohkeun kayakinan tauhidna maka syarat tauhid dina hate urang peryogi capapaosna insyaallah. Jadi sanajan urang kudu nyareat ari Allah bade ngalimpahkeun wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja bener-bener anjeun tawakal takwa ka Allah kalayan teu ngabalieur Allah tiasa wae ek iraha bae keur kumaha wage bakal ngajantenkeun jalan kaluarna nu tadi bingung jadi mungahna nu tadi loba hutang jadi ayeuna loba tagihanana eta kadang-kadang teu disangka-sangka ti kamarina beras aya manggihanana bihaqqi la ilaha illallah so kadinya duanana saimbang insyaallah insyaallah kadang-kadang qabul Allah kadang-kadang siga nu ngadodoho siga nu eta lamun suruh basa eta tatkala urang keur poho teu diinget-inget puncungul we datang insyaallah terus ulah ti mimiti ditekan di dinya siga anu ngabujangkeun Allah siga anu Allah tara barang bere
ulah nuding Allah koret kade terus insyaallah kapan bray kapan bre insyaallah Allah maha berkah ulah karek dibere deka bingung hiji ka bingung dua Allah geus disangka torekna Allah geus disangka Allah geus disangka editna Allah geus disangka kabdi mah kieu kunaon ari kabatur kitu salilana jalanna penafsiran akan salah karena praduganya minitnya sudah salah dalam jiwanya tatkala alus sangka dina segala hal Allah tetap sandaranana maka insya Allah buahna akan benar buahna akan hikmahnya barokahna bakal datang tuluy tah eta teh tuluy tina kayakinan teh tuluy sing jadikeun kana padamelan hate urang bahkan teu wani urang nu sajen heula samemeh Allah maka Allah sandaranana Allah tujuanana Allah nu dipikabutuhna Allahus Somad. Suruh orang malaikat, suruh orang ma'rifat mah Allahus Somad teh, Us-Somad teh Allah anu dipikabutuh. Allah surharti umum mah Allah tempat bergantung. Allah tempat kabutuh. Hal hartosna Allah anu dipikabutuh ku urang. Keur bingung. Tatkala keur nyebat Allahus Somad hirup hate nyandar ka anjeuna maka anjeuna maha sagala-galana untung urang boga Allah anu maha uninga bersitan hate anu maha uninga sagala kabingung jeung kahayang urang Allah tatkala urang tuluy jalan nu nyilkurasikeunana saha Allah didinya teras maka da urang mah geus dipasrahkeun ka anjeunna sedengkeun anjeunna nu maha tahu bahkan leuwih apal daripada nu boga dirina ge da hakikatna Allah teu di dinya terus anu akhirna Allah nu ngabebenahna loba urang kahayang loba urang kaembung loba urang kahanyakal loba bingung ek ditetean hiji-hiji ek disebutan hiji-hiji terus ya Allah tatkala urang tos menuju dari satu negeri ke negeri lain urang pamit tepamit urang teu bebeja padahal loba dongengkeuneun ka manehanana padahal loba kepikeun ka manehanana ukuran urang hubungan jeung manusia kan bingung kudu geuwat teleponan deui ngadatangan deui kitu hampura kamari kieu tapi tatkala urang nyandar ka Allah nu tadi karekam beribu-ribu bahkan kabingung kahariwang penyesalan karena teu kabur papangis teu kabur bebeja jeung sabangsana maka Allah pinuh ku makna yen urang ngabuktikeun hamba butuh ku Allah didinya di jerona urang ngabuktikeun kahambaan anu nyuprih ka Allah dina sagala kahariwang urang hayang jadi bebas dina sagala kabutuh urang hoyong dikabul dina sagala kahariwang urang hoyong jeung kasalamatan jeung sabangsana Allah maha uninga maka akhirna seueur nu ku urang kahilapkeun Allah tetap anu memeresna tetap Allah nu maha gaduhna la ilaha illallah sok raoskeun Bapa sok aya ka era pika eraeun nyorang ka diri Bapa aya saminggu mah era keneh keluar tapi kan Bapak geus 3 bulan akhirna sok damang pede deui leres sabab bisa jadi pika eraeun eta ternyata teu matak jadi jatohna Bapak Ibu sadayana anu akhirna tuluy bisa jadi memang Allah ngagerakeun rasa Bapak jeung ingetan Bapak jeung pikiran Bapakna dinetralkeun diplongkeun mana anu lain Allahna mana anu lain kekuatan mantena maka tawajjuh sok aya di jero urang eta teh dialog suci di hadapan Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah kabingung ka era ka hayang ka embung
numpuk dina hate, penat dina pikiran, rusras dina perasaan, tuluy kade ulah ngabalieur ti anjeunna, da di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, nadamel Allah nu ieu abdi bakti kadat Allah, bakti keur bingung keur bunga berang jeung peuting tetep hamba anu bakti kadat Allah. Karena apa? Karena syartu tauhid di ruhna, di jiwana tetap bertahan, teu ngabalieur ti anjeunna. Tiba-tiba datang dulur, tiba-tiba datang mitra nulungan. Kayak nempo beungeut maneh teh siga bingung, kabina-bina nya naon dikapi kagung. Aduh abdi teh kieu lalakonna, aduh abdi teh kieu teu manawi abdi gaduh solusi manawi sok bisa terjadi. Bapak insyaallah sering terjadi, sering mengalami eta sadayana. So tatkala eta bapak dihirupkeun hatena mayun ka Allah, jadi eta teh gawe bakti bapak di hadapan Allah. Kitu. Nah, ini kudu kitu kan keur bingung, da kudu kitu. Da upahna ke ti Allah keabadian. Mana Allah rek nyangsarakeun hamba, mana Allah rek ngadolim hamba, mana Allah rek ngajauhan hamba. Teu pernah jauh Allah, teu pernah nebihan di hambana. Lan eta sok salah tafsir wae. Kunaon dibawa ku waham sangkaan. Sangkaanana jadi kadituna goreng sangka. Kanu maparina, kanu nentukeunana, anu kadituna. Jadi ngabaliurkeun makhluk eta sangkaanana. Kunaon make kana sangkaan disangkakeun sabab didorong ku nafsu. Kunaon make kana nafsukeun kapan Allah nu ngadamel sagala-galana. Kullu lakal kullu bikal kullu ilaikal. Adab bageur ka Allah. Kan maneh teh diberekeun akal. Akal teh fungsikeun ulah jadi colonos jeung cologong di hadapan Allah. Kena-kena geus makrifat ket ngarasakeun diri adina Allah, baladna Allah. Allah mah teu butuh ku sagala perkara, mata la ilaha illallah. Teh kan istighna Allah. Allah mah innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kunaon eta la ilaha illallah diucapkeun ku hamba kan ibtikor hamba mah banget butuh ka Allah na eusikeun ka Allahan Allah nu Maha Sugi, ka manusiaan ka hambaan butuh salilana. Maka sa sultan mangabuktoskeun fa annal abdul mubtakir. Ya Allah, saya kosna abdi teh hamba salira nu banget butuh ku salira dina sagala kaayaan. Butuh ka Allah teh keur miskin butuh, keur kaya butuh. Keur kaya ge kana anger loba keneh kasieun manusia mah da sok sieun miskin deui. Keur sehat ge kan sieun gering deui. Tuluy salilana. Keur gering komo leuwih sieun kabeungeusan jeung sabangsana. Tuluy. Lamun urang teh diaktifkeun mayun ka Allah, rek saha di mana pisah raga jeung nyawana. Kapan? Dikala terjadi antara bungah jeung susah, dikala terjadi antara sieun jeung wani jeung ludeung jeung sabangsana, tapi urang teu ngabalieur ka Allah, bisa wae ajal datang keur bungah, bisa wae ajal datang keur susah, tapi tatkala urang teu pisah ti Allahna, jemputan Allah nu maha bageurna. Kakara didinya karasa yakin Allah maha kuat, yakin Allah maha sampurna, yakin Allah maha nyaahna, yakin Allah maha bageurna. Maka pidawa Allah dalam versi Thariqat Hakikat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sok sembah pangeran anjeunna sehingga datang maut, yakin dirinya. Di tafsir secara umum hatta ya'tiyakal yakin, sehingga muncul keyakinan anu sanyana anu nepi kana hakul yakinna. Tah ti ayeuna keneh geus dijadikeun dikuatkeun ku hamba anu salih menuju Allah, maka insyaallah sagala-galana jadi aya ti ayeuna kabawa ka ditu. Maka dongkap pidaun para ulama billah kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah taala minal aminin.
hoyongna kalimah eta Gusti abdi hirup, hoyongna kalimah eta Gusti abdi maut, hoyong dasar kalimah eta Gusti abdi digugahkeun di mahsyar oge. Yakin jaminan layak liko bersama Allah. Amin, mudah-mudahan layak liko masuk surga Allah, layak liko didinya bersama Rasulullah. Ti ayeuna keneh kumaha ti ayeuna kenehna ngalangkungan di thariqah. Dalam thariqah ada istilah apa? Satu, dalam pertama kita mujahadah, sungguh-sungguh. Tatkala sungguh-sungguh jaminan Allah, walladzina jahadu pina lanahdiyanahum subulana. Jalma-jalma anu bener-bener sungguh-sungguh menuju kaula saur Allah, bener-bener sungguh-sungguh teu eueuh gingsir, teu luncat mulang, teu eueuh gingsir teu luncat mulang, teu ka sisi teu ka kulon kawetan ka kaler, teu di mana-mana tapi aya, teu ka mana-mana tapi tetap di mana-mana aya. Tah eta jalmi anu dihaturkeun ku Allah, la nahdiyannahum subulana. Bener-bener kaula ge rek nuduhkeun jalan-jalan menuju kami, menuju kaula insyaallah. Mimitian suruh pangarsa Abah mah hoyong tiasa mujahadah eta mimitianna kunaon? Ku kahayang. Sok mimitian bageur ku kahayang. Ulah mimitian ku hoream mal jadi. Nu mimitian ku hoream rek doan dikir ge teu jadi dan mimitian ku hoream. Naon sababna? Cukup lamun cur pahapid mah cukup beda ya tartil tarik tilu cukup geus. Mudah-mudahan eta ditingkatkeun kana mujahadah. Amin. Lamun mujahadah dimiatan ku hayang ke penting ke tetep kuring kudu ngajalankeun ngodoan, insyaallah bakal dikodo dihaki la ilaha naik kadinya bageur. Tah tuluy kadituna geus mujahadah sungguh-sungguh sok mulai ku urang evaluasi muhasabah. Naon muhasabah? Evaluasi tadi teu dikir 2 waktu. Tuluy kadituna qiyamul lail henteu. Ngagentian qiyamul lail kunaon? Ulah kuduha bageur. Lamun kuduha mah sahana keunana, resikona standar, resikona bare teu kaci dalam istilah ilmu thariqah mah eta naon? Nahisabna. Jadi digentianana naon? Kudu ku muaqabah. Naon muaqabah? Negur diri urang. Jadi ku diri urang muaqabah ditegur. Kapan maneh tadi teh tahajud, kapan maneh tadi teh teu dikir, atuh dikirna sok maka dikodoan. Tah kodoanna itu kana muaqabah. Jadi 2 artikel. Tah lamun teu salat malam gantianana biasana salat malam 2 kali misalna tahajudna 2 kali misalna netepan hajatna maka gentosan 4 kali tegur diri. Lamun teu diri rek usaha batur mah beda raga jeung nyawa ku urang. Maka namina muaqabah ngaikob diri. Naon ngaikob diri beh dituna alim abdi diikob di yaumal jaza. Teu saimbang amal abdi jeung karunia Gusti nu sakitu seueurna ka abdi. Teu saimbang. Maka diikob bae ayeuna. Dihisab ti ayeuna muhasabah insyaallah. Tatkala muhasabahna terus kontinu jalan bahkan nepi kana renghap ranyu diri loba poho dibanding eling dihisab ku dirina maka akan selalu melejatkan elingan nu eta dikala tadi poho ka Allah gitu. Bahkan kadang-kadang jalmi eta keur poho tuluy kadituna jadi maksiat dirina. Kade kajalmi-jalmi nuju tenggelam dalam lautan ahadiyah, lautan wahidiyah, maka tiasa wae eta jalma dianclogkeun dina waktu sanes eta. Nah, jadi diikuti eta kaawonan tadi ku mangrupi-rupi akhlak anu mulia. Pertama, sabab dikirna terus hirup dina dirina, jadi tatkala urang tipeleset kana kahinaan, tipeleset kana kaawonan, maka dirinya pertama akan merasa rendah di hadapan Allah bahwa diri itu adalah hina, bahwa diri itu adalah
butuh ku Allah geuning ilmu nu aya di diri kuring kakayaan teh geuning teu ngajamin kahebatan teu ngajamin kapopuleran teu ngajamin yakin geuning nu gaduh tapak damel maslahat jeung mangpaatna mung anjeunna nyalira merunduk di dinya. Maka Ibnu Athaillah mamparinkeun salah satu maqalah nyaeta maksiatun aurasat dillan wabtiqaron maksiatun aurasat dillan wabtiqaron khair min taatika aurasat izan wastikbaron. Kadang-kadang kaawonan kaeta hamba memunculkan dina dirina rasa hina di hadapan Allah jeung rasa butuhna ku Allah muncul leuwih hade keur anjeun timiman mangrupi kasayaan tapi memunculkan dina jiwana pengakuan merasa diri dil izzan mulia wastikbaron jeung gede orang besar orang makom kedudukannya tinggi jeung sabangsana. Itu adalah naon ngadorong eta sadayana hiji poho ka Allah kadua dorongan nafsu sangkan diri tetap mengaku sedengkeun emut kana pidawuh Syekh Sultan dinafsirkeun fa'lam annahu la ilaha wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka dina wastaghfir lidambika Syekh Sultan wastaghfir jeung mohon ampun lidambika teh naon lidan biwujudika tina dosa-dosa anjeun menghadap ka Allah. Naon wujud anjeun nu dilalajokeunana wujud anjeun nu ditempokeunana ka Allah. Mana mungkin Allah butuh ku kabesaran makhluk, mana mungkin Allah butuh ku kahebatan makhluk. Allah nu maha goni nu maha suci raketak we di dinya ngaraoskeun ya Allah meureun abdi teh hese wae dikabul doa teh da wujud abdi wae disodor-sodorkeunana ka Allah lain kaayaan maha bagirna Allah maha hebatna Allah maha nyaana Allah tapi justru nu loba dilalajokeun urang menghadap ka nu maparin ngasong-ngasong nu dipaparinkeun ku anjeunna dijadikeun tameng ka anjeunna tapi poho hatena ka anjeunna kartos teh sok paraos teh eta nu mere mobil teh eta nu mere motor teh ger urang ngalalajokeun ka eta jalma seakan-akan diri urang padahal urang keur mawa sepeda. Eta tolol kan kaasupna teh ngarti gitu di dinya ngan ditololkeun rasa diri urang nu mere rasa diri urang kuat padahal lain urang hakikatna sadaya ge wina Gusti tatkala jalma geus sadar ieu teh paparin Allah maka fawasolaka alaihi bima minhu maka Allah nepikeun ka eta jalma ka Allah kumang rupi naon nepina teh ya bima minhu kumang rupi pandol ti anjeunna kumang rupi karunia ti anjeunna maka eta jalmi dugi teu aya naon-naon abdi Gusti lamun teh lain ieu karunia Gusti sagalana abdi sadayana dicekap ku Gusti sadayana abdi di haturan ku Gusti bihaqi la ilaha illallah. Sahebat-hebatna budak nepi ka berhasil naon itu jeung ieu nah tetep ieu teh di belakangna mung ibu ramahna nu ngadidikna sehingga nepi ka jadi dokter profesorna nepi ka jag-jag sehatna jiring ibu nu ngahaturkeun susuna sehingga dieueut jeung sabangsana dugi ka salamet nepi ka jag-jag jadi naon doe-oegena eta teh pangrasa upaya ibu jeung ramahna salilana ulah nyombongkeun diri hareupeun mak jeung bapana jangan ditangkap ku suluk ku kayakinan teu wantu maka teu wantun sanajan kursi gemerlapan di bumi manehna tuluy aya indung bapak nado naon datang ngalongokna tatkala budak eta parat tapakurna sabab aya tadakur dina jiwana mesti eta budak bakal ngasongkeun kursi sina diduduki ku ibu ramahna lamun poho rasa diri nu hebatna lamun poho rasa diri nu pinter kuatna
maka datang majeng bapana pertamana geus salah kabina-bina boga budak tilu sina dipanguruskeun manehna rek ka kantorna tuluy kadituna aya poe nyaeta keur panen pare keur panen sina ditungguan parena kadituna mah ngomongna ge congkak manehna lalang nyarana porsina bapa jek mah sina ameprok diukna ridho bapana dikitu-kitu ridho ngaranna ge bapa welas asih nu taya papadana ridho ngomong kumaha-kumaha ridho bahkan bangga dina hate bapa anjeun bisi kitu kade teu apal di balik eta ngan Allah maha uningan sabaca kali teu ridona ngan Allah maka hese we kunaon kitu serba hese wae kitu nya teu ngarti-ngarti da dirina naon kolotna dipujangkeun naon da kolot teh dihargaan ku anjeun teu hadir dina hatena Allah kan yakin teu ridona walaupun bapak anjeun mah anjeun bunga tapi awas di balik eta Allah tidak ridho kapan Allah nyalira tos diwarangkeun henteu nancam han Allah tos nyalira wala takul lahu dina sisi lain nyaeta naon Allah miwarangna aniskurli walidaika ilayya masih so itulah akhlak thariqah bakal nyambung rembetan hatena ka mana-mana nu kira maslahat keur diri dan maslahat keur bararea itulah akhirna tina muaqabah mesti bakal lungsur ku Allah diaturkeun mahabbah bakal dilungsurkeun musyahadah tas lungsur dina mahabbah cinta ka Allah resep ka Allah bakal resep ka ibu rama bakar resep kada jasa mulia mantena bakar kan dikenang aya keneh atawa nabi tos teu aya terlantun anu dina licana didorong ku mahabbah kana kamuliaan mantena maka ngirim Fatihah atuh tuluy shalawat naon wae kadituna ila hadrati ruhi abi wa ummi tuluy Fatihah tuluy kadituna geus beres eta mahabbah musyahadah geus nepi ka musyahadah ditemrakeun ku Allah sagala-galana asyhadu bener asyhaduna dina hakikatna dina hakul yakinna kabeh nyambung dirinya mesti puncakna dipaparinkeun karomah ku karomah kitu kajembah tak sampai lamun ieu muliana Allah muga dunan maparin karomah dohir diaturkeun karomah batin diaturkeun tetep ieu jalmi teras leumpang amama rabbaka hareupeun urang Allah dituju ku urang Allah maka akhirna ku sabab istiqomah karomahna menjadi 1000 lebih baik daripada 1000 karomah nyaeta istiqomah geus istiqomah naon ke pangluhur da pangkat nu ka manusia dipasihkeun pangluhur pangkat dipasihkeun nyaeta akhlakul karimah akhlak mulia ka Allahna henteu pegat jeung pada makhlukna tetap berdasarkan ya manusia makhluk sosial tapi akhlak kita tetap aya insyaallah mudah-mudahan sakitu panten urang silih cokelanana diri urang mudah-mudahan urang bebenah we ku urang dari hate urang masing-masing mudah-mudahan tetapi bapak ibu nyokelan dirina lain pengalaman kan bapak mah insyaallah bari jeung praktek amal ngabuktioskeun amal dina syariat ucapanana la ilaha kadituna tinggal keyakinanana kadituna tinggal perasaanana kadituna mah pembuktianana maka lahirlah geus taholi kosongkeun tina sifat muawwal mesti tahali naon mapaesan jiwa hate rasa ku sifat anu mahmudah ku sifat-sifat nu sae buahna naon terakhirna tajam nembongkeun Allah ngadohir ka dirina terus buat naon buat maslahat keur dirina manfaat keur dirina jadi maslahat manfaat kami pada umumna kalituna mah manfaat maslahat kami agama jeung nagara jeung bangsana kurang langkung apun membasyukur diri kamalinyan kirang langkung mudah-mudahan abdi bapak sadayana kenging bimbingan mantena dugi ka akhlak sadayana amin. Nah, mudah-mudahan so kade ulah yang ngakunya mun ngaku eta mata kriweuh mata krame tina ngaku cantik pepere jalanan teh ngaku lamun geus muncul pengakuan diantep ku diri urang tong boro-boro jeung batur ihwana ge mata pasehat itu sok rasa parbut gitu
teka baca sekali hadiah silsilahna ge mata krama da mampu dirina cempurna. Walaupun musejen dituding awon, musejen dituding awon, eta panyawa. Itulah cara bermain syaiton. Syaiton mulki berhasil, syaiton malakut ngagoda. Syaiton malakut berhasil, syaiton jabarut terakhir. Syaiton jabarut berhasil, kakara usul dugi ka laut. Mudah-mudahan saha laut teh istilah bahasa Pidausah Sultan untuk tidak irotin lisan wal akli keur lisan manusia jeung akal manusia wadahan sok istilah bahasa kadinya arruju ila watonil asli balik ke kampung anu asal lain di kampung asal maksana didinya Allah meneko sanes. Nah eta mah bahasa istilah digunakeun dina ta'asirul asrol lain Allah meneko sapertos abdi sapertos bapa didinya arruju ila watonil asli kembali keur manusia hartina kembali teh ruhna nurna anu lain digunakeun lain ku pesawat lain ku mobil lain ku Mercy lain ku Alphard lain ku Pajero lain ku Fortuner lain ku Bentley tapi balikna kadinya tina poho jadi itulah nurun ala nurin eta teh cahaya di atas cahaya balik kan boga nah balikan boga kumaha hadakan Allah mah tetap Allah mah mukhitun meliputi segala sesuatu ngan balik di dinya ruh urang ka anjeunna teh jadi ngabuktikeun hamba kamantena jadi nganunuhun ridho mahabbah ayana tina gerakan rasa heula jadi ku elingna hamba ka Allah bihaq la ilaha illallah poho teh bahaya walaupun teh bahaya bakal kawiwiran misal dia bapak-bapak ingin bade ka kantor atau bade ka pasar poho ari baju geus dipake ari calana can dipake tuluy bapak leumpang teu kana ojek ya minimal kawiranan bojona sa budakna ieu bapak kunaon jadi error kieu ieu bapak kunaon jadi kieu kabeh bingung kan rek noel kumaha ieu jalma sabab kadang-kadang ditoel bakal kawiwiran manehna geus kuwe tagewirah karena naon karena poho jadi ulah kan disebut ulah doraka jeung teu doraka nah bahaya poho rek ini kintan ka Surabaya poho sim teu kabawa kan anger darurat dipariksa anger akhirna ditilang bahaya kumaha lamun urang balik ka Allah ka alam kalangan nu dibawa poho teu eli ya Allah naudzubillah hoyong uih dina eling ka anjeunna amin bihaqqi la ilaha insyaallah tapi ari tos dibiasakeun mah insyaallah menjadi karakter di diri bapak di diri abdi sadayana mudah-mudahan geus jadi karakter mah tatkala ngarinjek Allahu akbar tatkala reuas subhanallah tatkala bingung masya Allah jadi kata Allah hidup terus spontanitas tapi lamun poho ku gegeran saeutik kan bahaya keur kalah lain-lain reuas kanyut teh sia salah sabab memang da biasana teu eli jadi hese tapi geus biasana eli nu spontana Allahu akbar la ilaha subhanallah masya Allah Allahu akbar mudah-mudahan pas pisah ruh sareng jiwa urang sang raga urang disarnan ku eling kalayan tawis dina ridho rahmat fadl Allah subhanahu wa ta'ala kirang langkung hapunten kasuhun hatur nuhun kasadayana mudah-mudahan urang teu kenging pangsiun dikir amin mudah-mudahan ulah dipangsiunkeun dikir amin mudah-mudahan masih kacanak maut teras mayun ka anjeunna kumerem ka anjeunna sabab eta ruh nu dihirupkeun dina kolbun bapak teh bakal papisah jeung nyawana bakal papisah jeung jasadna wae kan dipiantut ditinggalkeun ka ditu nama nu dipariksa mana ruh jiwa dipariksa lamun jiwana can eusian rek kumaha balik ka ditu tatkala naros malaikat mungkar nakir naros naon kana jasad kumaha mar rabbuka
mesti nu ditanya eta teh lain jasad tapi ruhna. Waun teu saha pangeran anjeun? Wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka jeung saterasna. Tapi ari tos lancar mah di dieu keneh kalayan jadi amal soleh insyaallah buahna mangrupi maghfirah rahmat ridho padal Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.